Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Orang Garut. Kali ini saya sedang berada di Kecamatan Cikajang ya aja. Alhamdulillah. Pak Damang. Pak Damang, Allah hapunten ya. Pak. Jadi ya sekarang ini sedang ada di Kecamatan Cikajang, tepatnya di Kampung Keser. Kampung Keser Mekarjaya. Kebetulan di sini sekarang sedang ada upacara pernikahan adat Sundanya, Pak ya. Antara orang Cianjur. Aduh, tapi ini orang Cianjur. Sareng orang dia. Oh. Alhamdulillahnya jauh tebih-tebih di Cianjur ka dia untuk meminang bunga desa lah, kembang desa yang ada di Keser. Aduh, hebat. Dupi sareng bapak saya teh. Bapak saya teh. Oh, bapak naon? Patia. Doana Pak kayak pengantin Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ajanu bainahuma. Nanti Bikhair. Amin. Sareng asa ieu. Rahmat asli orang dia. Orang Cikajang kampung dia. Doana kayak pengantin. Oh. Amin. Tah ya Pak Ustad ya Pak Ustad sehat Ustad. Ya habis. Doana Pak kangge pengantin. Ya ada panggung. Jadi keluarga sama sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dupi Bapak asli orang dia. Pituin. Oh, Pituin. Sareng bapak saya teh. Iya teh bapak nama iya abi mah Aa. Ih. Serius. Serius. Hah? Oh, Bapak Ustad Uus. Amin, Bapak hatur nuhun, mudah-mudahan lancar. Amin. Nah, itulah sobat upacara pernikahan adat Sunda ya yang ada di Kampung Keser, Cikajang, Garut. Kita saksikan ya. Jauh-jauh dari Cianjur untuk meminang seorang gadis yang ada di Kampung Keser, Cikajang. Nah ini dia sobat, sekarang sedang dilaksanakan penyambutan pengantin pria oleh pihak pengantin perempuan ya. Ini adalah salah satu adat budaya pernikahan Sunda ya yang berada di Kampung Keser, Kecamatan Cikajang ya. Sareng bapak. Suntangan lah kak. Bapak. Sip. Bapak, bapak silaturahmi. Mama sastra mah kak. Kasepuh paling gitu. Nah gitu. Tahan. Bapak. Tahan. Iya, kena pengantin, bapak digandengnya. Aja di kanan. Apa ya? Ri. Kata nabi ke? Ayo balik ya. Mama balik ya. Nah, gitu.
Aya dina kalancaran. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sadaya-sadayana nya tepangkeun abdi panganten Iqbal. Insyaallah dina dangat anu ayeuna lebih engke petenya rengsena acara insyaallah mandu baris mandu acara. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum ayyajida bi umurihi bayasir rahimah man aloda ayat tasya birizki bayasilar. Alhamdulillah para sepuh sadaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Putri tercinta di pasangan Bapak Kati dan sahabatnya mudah-mudahan ditolong saya laku umatnya di dapur hajatan ya. Nih dapur hajatan pernikahan. Ini ada ibu-ibu. Ibu, kumaha sehat? Nah, ini dia juru masak yang ada di kampung Keser ya. Nah, Ibu, hari nu nikah teh teh saha, Bu? Anu nikahna Nabil. Anu terang anu Terang. Nabila we. Oh, Nabila. Sareng saha? Pamugatan teh. Orang mana pamugatan teh? Cianjur. Oh lah tebih geuninnya ti Cianjur ka Garut. Demi cinta ya, demi meminang seorang gadis desa, perjuangan yang sangat melelahkan mungkinnya. Aduh, sareng teh saya teh. Mana? Iya nu ieu teh. Teh Ica upami itu acuk merah. Neng Tita. Neng Titan, iya sareng ibu saya teh. Ieu teh Ibu Ning. Ibu Ning, itu masa itu Mama teh. saha? Bi Ade. Di ade. Lah si ayeuna. Mangga Hair. Mang saya teh. Hair. Mang Hair. Hairudin. Oh. Naon eta? Hah? Ngahaneutkeun catering bakso tahu. Aya. Kompori. Dia di payun. Dia lebet ta. Dia ngomong Jadi nu jeung ngadamel naon ieu teh, Bu? Oh, karedok. Aduh. Tuh sambelna aya. Doana atuh kangge panganten. Sakinah mawadah warohmah. hidup sesurga. Hidup sesurga. Aduh, sararibuk terus ya. Teteh manganya hatur nuhun. Ieu oge aya sadi aya si A ieu. A, sehat. Alhamdulillah baik-baik saja. Sareng asaha ieu teh. Air. Nu nikah teh orang Cianjur nya nya. Orang Cianjur. Doana tuh kangge penganten. Ya doa terbaik ya lah sakinah mawadah warohmah gitu. Atas we sakitu. Atos ya. Atas we hatur nuhun mudah-mudahan lancar nya nya. Amin. Marangga. Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad Ruslan Bapak nikahkeun ka anjeun ka putri teges Bapak anu wastana Alipa karena diri hidup kalawan mas kawin ku mas 8 gram setengah dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad Ruslan Bapak nikahkeun ka anjeun ka putri Bapak anu wastana Alipa Yasbi Nabila kalawan mas kawin emas 8 gram setengah dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil barakallahu laka wa barakallaka wa jama'a bainakum fi khairin amin barakallahu wa jama'a bainakum fi khairin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin ya rahmanir rahim ya ghafurur rahim ya Teh Alipa anu parantosan janten istrina si Akang Muhammad Ruslan. Nuhun suci Allah Subhanahu wa taala anu parantos nyiptakeun makhlukna berpasang-pasangan. Anu mana dina nangatu ayeuna alhamdulillah parantos dugi kana saahna dinten Senin kaping 10 Juli. Alhamdulillah Teh Alipa parantosan janten istrina Ruslan ya. Jauh-jauh di Cianjur. Alhamdulillah biasa parantos saged punya ngangge kabaya oge hiasan anu sangat cantik oge nage gagah dina sakayeuna ieu teh aya lain tina siapnya berapa punten ina ya siap hitungan ketiga ya 1 2 3 berbalik badan Masya Allah subhanallah ya iya sanes milih sanes ya teh terus salam lah atau assalamualaikum gitu assalamualaikum soleha assalamualaikum soleha teh waalaikumsalam soleh alhamdulillah ya mana tuh panggil resma jemput kepala itu yuk mang apa-apa teh mayun teh mayun sentangan lah tidak posah ya namanya ditahan dengan teteh posah atau posahnya wios kecup keningna mana nggak posah 1 2 3 ditahan acem kapur-kapur makin panas para jomblo makin panas ibu ini pengantinan bu terus maka digandeng tetehna calik dina kursi itu aya dokumen anu kedah ditandatangani ku dua mempelai ibu hoyong gitu deui maka kayak salajengna bapak kangge mas kawin oge sareng itu nama Bismillahirrahmanirrahim. Abdi bade mayar mas kawin kabojo abdi Alipa Yasbi kalawan suka ridho ditikahna kalawan mas kawin emas 8,5 gram dibayar kontan. Abdi nangti pamayar mas kawin dicaroke abdi Kang Muhammad Ruslan
kalawan suka ridho ditikana kalawan mas kawin kumas 8,5 gram dibayar kontak jajak Allah mudah-mudahan biasa. simpan kaki Cium kedingnya. mana yuk Kak? Kakak. Ya, sekarang ini akan dilaksanakannya sungkem pengantin ya. Ini salah satu tradisi budaya Sunda. Alhamdulillah. Abdi dina danget nu ayeuna parantos sah janten kurang nyapi oge ngadidik salam ieu ka abdi. Hapunten geulih mah abdi selepa sedosa kumargi abdi sanes manusia anu sempurna. Nada dihapunten anu sageng agungna. Ayeuna abdi parantos geulih mah abdi di rumah tanggina aya kalepatan nuhunkeun dibimbing. Terus mamah sareng bapak aya dina rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Cukup mamah didoakeun ya hidup sadayana mudah-mudahan rumah tanggana lancar aya di rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Hapunten abdi dina saha nu ayeuna yang kena dihapunten hatur nuhun oge kana didikan bapak salami ieu abdi janten barangkali anu soleh doakan abdi mugia janten barangkali anu teh hilap ka bapak anu salami ieu parantos jadi dikatakan ditempatkeun dina surga mantenna. Hatur nuhun dina dengatna parantos karestan ngalian abdi. Doakan abdi mudah-mudahan jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hatur nuhun biasa ngabimbing abdi dina rumah tangga abdi bahwa bilih mah kana aya pikiran mas nyohonkeun bimbingan. Hatur nuhun ridho Allah Subhanahu wa taala sangkan jantan keluarga anu sakinah mawaddah doakeun mudah-mudahan hidup jantan murangkalih anu soleh-soleha rumah tanggina semangat biasa calik oge dina kursi anu pansayogikan hatur.
Thank you.